goblok si Seblu. Aing ngontrol sawah 5 hektar bisa angges deui isuk. Cenah rek ngajemput ka aing tadi teh. Ngadon di lapisan. Dasar kadon kemana si Seblu sia? Aing kunci ngadon eueuh di teh. Aing Mang James nggak buru datang rumah kamu. Jangan mati. Aduh, aing eta si Seblu. Ngadon kurlang-kurling gitu. Aduh, dasar si goblok. Seblu. Naon Mang James? Aing si goblok. Cenah rek nyak aing. Ngadon kurlang-kurling siapa Seblu? Kuncina eueuh. Biasa lagi kunci dengan gayot sia di aing. Biasa masuk ngagayok di dieu. Heuh. Ngan aing eueuh. Da beung Mang James ngagayot. Aing Goblok. Pun ngomongnya kunci teh aing. tadi aing neangan kunci teh kapanggi-panggi. Pabeurit ieu teh. Tah, menurut buku Tatang Sutarmin, lamun kunci geus kapanggih berarti judulna kudu dijemput. Berarti aya nama kunci geus kapanggih, Mang James balik di kaditu ku aing dijemput. Aing mana yang kadang kagawekeun ka aing. Dasar pelekuk sia mah. Tenang, tenang.